Assalamualaikum, nami Abdi Najma Solihah di kelas 12 IPA genep. Abdi di dia bade ngawanahkeun salah sahiji adat kawinan Sunda nyaeta saweran. Di tradisi saweran mangrupa tradisi anu aya di masyarakat Sunda anu dilaksanakan nalika prosesi kawinan. Sedangkan pikeun jero palaksanaan tradisi ieu dilakukeun ku cara nyiram sajumlah barang letik nu boga harti khusus ka panganten awewe jeung panganten lalaki anu ditutupan ku payung badak. Upacara sawer ieu dilaksanakan ku cara ngalagukeun sajak puisi anu ditembangkeun dina upacara sawer kudu miboga ajen spiritual anu miboga tujuan pikeun ngadidik calon panganten. Bahan anu dipake pikeun saweran nyaeta beas bodas, kunyit, rupa-rupa bunga rampai, koin, payung, pinang, permen, jeung beas koneng anu geus direndam dina cai kunyit. Masing-masing bahan ieu mangrupa alat pewakil pikeun ngadoakeun panganten. Hiji, beas ngalambangkeun kaharjaan jeung kabagjaan pikeun duanana pasangan sabab beas mangrupa kadaharan pokok masyarakat Sunda. Kalayan harapan duanana salawasna hidup dina kaayaan limpah. Kadua, kunyit atawa dina basa Sunda biasa disebut koneng sobat. Warna koneng kunyit diibaratkeun emas. Kadua, kolotna miharep putra-putri bisa hirup kalawan hade komodeui. Katilu, kembang. Sengitna kembang-kembang teh asa-asa jenengan panganten pameget salawasna sengit ku laku lampah anu hade. Kaopat, koin melambangkan kabeungharan. Kalima, payung salaku simbol kaparigelan. Kagenep, sirih ngalambangkeun karukunan antara dua panganten lalaki jeung panganten awewe bisa salawasna hirup rukun serta bisa ngarti silih. Katujuh, manisan kalawan rasa amis, kawas permen, muga-muga hirup anjeun nikah salawasna amis tur harmonis. Dina prakna kahiji, panganten diuk dina kursi nu disadiakeun awewe di kenca jeung lalaki di katuhu. Duanana aya dina payung jeung dibaturan ku baraya. Kadua, sanggeus eta dimimitian upacara nyawer anu dilaksanakeun ku wawakil kolot panganten ku cara ngalagukeun tembang sawer anu eusina diwuruk jeung doa. Katilu, diselang-seling ku taburan sangu bodas, kunyit anu leyur dina cai, tuluy dipake ngadug beas bodas. Nepi sangu jadi koneng, duit receh, payung, permen, sirih nu digulung dina wangun, lesong dieusi gambir. Kaputih, pinang jeung bako kabehna dicampurkan dina hiji wadah. Penyebaran bahan sawer ngalambangkeun panganten teu weleh sungkun pikeun mere bantuan atawa kaayaan kabaraya jeung jalma sejen.